lain ari ieu saha jelemana ieu urang mana ieu anu ngagugat ka MK tentang undang-undang pernikahan perkawinan. Heh, pajarkeun teh cenah manehna teh karunya ngarasa karunya cenah ka lalaki cenah karena sering kalinya dieksploitasi cenah ku undang-undang perkawinan ieu teh ku ayana undang-undang perkawinan ieu teh. Ku kapikiran sia gitu nu kalari patut. Aing mah aslinya teu ngarasa terwakili, henteu ngarasa atoh, henteu ngarasa bangga gitu ku sia ieu dengan gugatan sia ka MK teu aing mah. Nu aya mah aing mah ngarasa era aslina. Ieu palebah manana sia teh nu dieksploitasi teh palebah manana. Hmm? Gara-gara lalaki teh kudu digawe, kudu kudu mere duit, kudu mere mencukupi kebutuhan rumah tangga. Nah, sia teh ngarasa kitu atau kumaha ieu teh palebah manana aing mah nu digugatna teh. Atuh contoh hal kecil we bro kieu nya. Contoh hal kecil ieu mah aing mah lain ngabela awewe heuh. Lain ngabela awewe aing mah dengekeun. Ieu mah contoh kecil sia ngurus ucing. Tong waka ngurus jelema, sia mah ngurus ucing we heula. Eta teh meureunan sia teh taina teh ku sia teh kudu dibersihan. Terus lamun eta ucing gering ku sia teh kudu dibawa ka dokter. Tah lamun ucing sia teh lapar, kan sia teh kudu meuli parabna. Eta ucing, eta sato. Ieu kok mode jelema. Terus konteksnya geus jadi salaki pamajikan. Ai sia mere resiko sabaraha nepi ka ngagugat kieu teh. Penghasilan sia sabaraha. Lamun sia deuk hitung-hitungan, meunggeus tong kawin da moal anu daekeun cek aing mah ka sia. Saha nu daek hirup bareng jeung sia gitu najan sia loba duit ge saha. Da urusan rumah tangga mah lain ngan saukur duit. Yang ku kapikiran gitu aing. Da awewe ge moal aya sia teh nu daekeun kawin heueuh lamun geus lain jadi kewajiban mah. Eueuh, ayeuna awewe contoh awewe teh da barisa usaha barisa neangan duit. Ayeuna lamun geus kawin eta teh kan geus kudu ngaleungitkeun sagala kebiasaan. Nu tadina osok dugem, nu tadina osok beuli-beuli barang branded, nu tadina osok anu geus kacukupi we. Gara-gara aku ayeuna kawin, manehna teh geus mengurangi sagala rupana teh. Nuturkeun, ieu nuturkeun. Penghasilan salaki teh ningali salakina penghasilanna sakieu nya moal mungkin manehna teh nuntut. Sia mah lain ngarasa atoh ku ayana perkawinan ieu teh heuh. Boh ayana baju sia dipangnyeuseuhankeun, dipangnyetrikakeun. Sia capek dipangmencetankeun, sia keur sange tinggal numpakan. Kabayang teh sia lamun sagala eta jajan sorangan. Ayeuna sia capek kudu ka tempat spa, sia sange kudu ka tempat nu kalaritu. Sia lapar kudu ka restoran, baju sia kalotor kudu ka laundry. Mikir teh kadinya. Da eueuh nu daek sia teh sebenarnya awewe oge. Ngan ieu mah emang kewajiban, dasarna kewajiban. Nah, timbal balik nu jadi salaki. Nya wayahna kudu mencukupi sagala kabutuhanana. Sia saha ieu teh anjing nih. Aing mah jujur da teu ngarasa terwakili aing mah kalau ngarasa era goblok.